Dongeng bahasa Sunda anu judulna Budak Teuneung. Geus lila maman ditinggalkeun maot ku indung bapana. Manehna jadi budak pahatu lalis. Ayeuna cicing di uwana, lanceuk bapana maman. Mindeng unggal poe seubeuh ku carek, da uwana teh galak nyepedit. Mineng maman ceurik balilihan. Ari ras inget ka indung bapana anu tos teu aya di kieuna. Kuminengna aya dina kasangsaraan, maman jadi hiji budak anu teuneung ludeung, hanteu borangan. Kamana bae oge manehna mah ludeung, ngalasuluh ka leuweung oge maman mah nyorangan bae. Dina hiji poe waktu manehna keur ngalasuluh di leuweung, na atuh keur jongjon ngalasuluh. Ana gaur teh maung rek ngarekeb maman. Maman kacida reuasna, ret kabelah kenca, duka ti mana jolna. Aya munding leuweung keur nyatuan. Teu antap warah deui jeleng maman muru munding. Maman depa handapeun beuteung munding. Barang maung ngarontok, munding leuweung ngagadilkeun tandukna kana beuteung maung. Cedag, beuteung maung digadil. Eta mah eusi beuteung maung mani amburadul. Maman salamet. Manehna nangtung terus ngusapan hulu munding. Munding cicing bae di usapan teh, bari kucap kicep. Na jero hate munding meureun nanya kieu, nah tuh maneh teh jigjig ka leuweung budak teuneung